eta teh saha nu bade ngahibur di lapang bola Kota Baru Karawang teh ulah sapan ieu teh kiri Harjati teh atuh anak paing piratu ngaleukeun teuing ngabanaleun teman datang kadieu keur sapada
dianggo dasar pamiri dina pagelaran wayang sangtos moal direp deui geus inden katut nayaga jadi tidak pasti inden katut nayaga jadi tiri anu pasti dada jadi tiri anu pasti Ayah, lumayan ada sepuntala lumayan menghibur mana ayah, Pak Guru Sasmi. Rasa nu parisyan tengah jungjung kang cecep gundala seni pangsari Ayah, Amai Karawang. Mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjiang engawus nenggihkan Purwantara. Dupi basa Purwa, Purwa hartosipun wiwitan, Dupi Tara, Tara hartosipun sarita. carita opo ikita. Carita ingkang diangu jejer cinarita boten wenten malih. Ya hinji, Kejiabiti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Lesanpura. walah, ya hinji. Nagara sampun kaceluka kandang ewu kalau kakajana pria kajam paling angin-angin kakon saraman sanagara. Doh, ya hinji. Nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertalan laharja. Tenang, Sepi paling tau rampung nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan sami sarana. kan tenang. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandangna sewang-sewang tawis aman. Doh, ya hinji. Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Anging sewiji-wiji nahingi aja julu Prabu Setyajid. Ya hinji. Ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar den tapi nalipiting sososari nenggana waratna. Walah, Lebek pamut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari. ya hinji. Mawe raksukan kerajaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadia kunang-kunang. Remagan Kian Pati Setya Dharma. Walah, Boten kantun ingkang putra mahkota kekasih Raden Setyaki. ya hinji. Sami tungkul hamari kelutat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Tangtos, Watak wantos sang Nalendra dudu wong samanea. Mang nusa trusing madu trahing kusuma titising andana wiri trahing dewa kemanusan. ya hinji. Saciruhing metu sakacaping nyata warosa durung wendara tutas dening didikan rohani lan jasmani. Doh, Sang Nalendra dinadangat ayeuna nuju pesta ageng nyaeta ngayakeun saembara blabar kawat. doh, iya. Parantos 15 dinten jalana saembara. Ya hinji. Anu disaembarakeun nyatana putra Cikal kakasih Dewi Setyaboma. Ya hinji. Rakana Raden Setyaki. Beres.
anu jadi jago sayembara kajabi ti Raden Setyaki 15 dinten perjalanan sayembara jalana sayembara ieu Setyaki teu acan aya nu ngelehkeun jadi sing saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun Setyaki yakin bakal jadi jodohna putri kekasih Dewi Setyaboma Doh, ieu ayeuna mayunan dinten ka-16 anu jadi panata calagara sayembara nyaeta ye Patih Setyadarma dedeheus maksad munut restu mudah-mudahan dinten ka-16 ieu patandang mengukur sababaraha deui jami anu teu acan ngiring sayembara Darma kaharep oge anaking kaulan Sri Paduka abdi Gusti nampi kana pembagi Garis. kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem unyuk panjenengan Sri Paduka pujastuti hidup ditarima kedua leungeun ken sakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka tau kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pitresana naon urwa ngahaturanan lingi heula dina waktos ayeuna perlu we atuh babadamian heula osae malah tansah diajeng-ajeng Doh, dek kaharep anak king anak mangka payun putra Setyaki nampi kana pembagi lores. kaya unyuk sumangga ngahatur kesmasungkem unyuk panjenengan pangarsa Rama Dewaji dek Tenan. ditarima anaking pujastuti hidup kalina ti eta konyuk Rama paman nuhun kasih ditampi kumang Sae. aya unyuk sumangga dina waktos ayeuna sasat nyuhunkeun restu dinten ka-16 ayeuna sasat pade dijalankeun deui sayembara bareng Untang tos. deuh ya batin ngajerit kanu Maha Agung Walah, tangtos. nyurucudkeun si panon ati ceuk sakaol mah ama teh ngorbankeun jadi anak nepi ka digebruskeun jadi jago sayembara di Teungeulan Batur tapi disagedengeun ti eta aya ajen juang anu cepel dina ati dina galih-galih nu wening hidup Doh, nyaeta tega ngorbankeun jiwa jadi jago sayembara lain dina harti nemongkeun kagagahan nemongkeun kawani nemongkeun ilmu panemu tapi dikasang tukangna kulantaran loba teuing nu ngalamar kalanceuk hidup sumuhun. Seueur ngalamar teh. dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu malah ancaman datang Lores. lamun teu dipasrahkeun yakin ieu nagara bakal jadi lapangan papaseaan parbut awewe hiji Lores. di antara raja-raja bakal parasea hiji raja mawa pasukan Tangtos. nagara urang bakal dipakai lapangan papaseaan parbut awewe Walah. Eta ulah nu dicegah teh mah. tapi ku hasilna gempungan anu disawalakeun pikeun nyalametkeun nagara sabab lamun jadi perang antara raja jeung raja di negara urang anu bakal jadi korban teh raja Walah. anu teu tuatu dosa Tangtos. tau Walapat deui atuh teh. numawi negerakeun rasa syukur ka Nu Maha Agung jeung reueus ku ayana hasil gempungan dina 17 poe katukang hasil gempungan saur manuk
nyata hasilna kudu diayakeun saembara blabar kawan. Wallah, leres. Malah ieu saembara teh bebas ditonton ku hamba rakyat negara. Atuh ku kituna bisa ngaronjatkeun ngeunaan perekonomian ongkoh margi kulobana nu lalajo teh nu daragang rupa-rupa anu inuman, anu tuangeun, anu pakaian, anu wah jeung sajabana. Da ieu rek teu disyukurkeun kumaha urang menang anugerah, menang kabagjaan anu luar biasa. Leres. Sabar untung ya ulah. Pedagang barang Nu mawi. Tadi dia nyurucurkeun Ciparon Ati teh. tangtos. Nyata ku kasanggupan anu jadi anak. Saliwat mah kaula teh jiga ngorbankeun anu jadi anak. Sumohon salangkung mah kula. Tapi ku kasanggupan anu jadi anak sanggup jadi jago saembara. Ieu teh dina harti ajen juangna dina dadana ieu budak teh luar biasa. Wallah, ngakedur pisan kula. Ku kituna kaula janji dina ati Lah, eger mah geus jadi adat oge kabiasaan. sumohon. Anu bakal bisa neruskeun ieu nagara jadi gaganti kaula teh lintang ti anu jadi anak lalaki. Wallah, tangtos. Katurug-turug jasana luar biasa. Hartina ieu budak geus nemongkeun jasa ka negara. Leres. Ieu budak geus nemongkeun jasa ka bangsa. Nepi ka tega ngorbankeun diri. Tega ngocorkeun getih demi keselamatan negara. Wallah, Demi keselamatan bangsa. Ku kituna di mana ke kaula geus teu sanggup jadi raja tega begawan. Moal kasaha deui sokna. Oge ayeuna kipati saksian. Ieu budak teh masyarakat anu ningali kana ieu kajadian angkat jempol. wallah. Jadi ieu budak teh yakin jadi kekembangna negara. Payus lamun dina waktu ayeuna ku amat digelaran jadi Padma Nagara. Dupi hartosna Padma. Hartina Padma eta kembang. Negara. Nagara teh nyaeta olaheun urang. Nyaeta sapangeusih masyarakat oge negara. Anu ku hidup dibelaan. Jadi hidup teh kekembangna Yuda, kekembangna negara, sekarna negara. Leres. Padma Nagara, Padma hartina seungit, kembang. Hidup gelar teh Padma Negara. Sumohon. Wallah, beres kula. Pinggah aparwata sota. Pinggah kabar wata sota. Pinggah nak kiri-kiri rakyat sendera. Ya, ingkang hamidangan. Ya. Wilujeng kasepan lagi Danten pamuji. abong kena teng manuk teng bebenyit anak ceng celeng anak maraku kunjungan Sumohon. tuang rama teh gitu jagona teh baheula Perkosa. waktu dipegat begal teh teu aya hiji anu mampu Kantenan. musikna rengkak paripolahna kitu pisan ayeuna hidup komo aya jasa ka negara Sumohon. nun Preswen. yakin tuang putra teh jadi Padma Negara Leres. kekembang yudana negara mudah-mudahan bae kudi istrenanana tuang putra jadi Padma Negara kaula reus negerakeun rasa syukur ka kersana dan Gusti nu kagungan mudah-mudahan ulah kaoyakeun ku rupi-rupi godaan cocoba cing langgeng istiqomah jejegan ceuk teu ngut kaliduan tegedag kanginan cicing dina hiji pamadega nyaeta satria kekembang Yuda satria kekembang negara. Wallah, beres. Ngan kade cu Ya,
biasana jelema geus kataplokan ku pangabisa geus pinuh ku pamuji bakal unggah adat Lah eta bulan melang. kade cing ati-ati eta Ulah pindah film pangan bulan. ulah pindah pilempangan cing jejekan cek ulah uut kalinuan ulah gedag keanginan Lores. sabab yakin urang teh manusia teu cicing dina hiji martabat henteu langgeng aya apesna kade cing ati-ati pikeun ngahinarkeun kapesan eta cara jeung katangtuanana poloskeun deui jiwa Santos. buligiran deui awak hartina buligir teh teu boga naon-naon Laras. sagala rupa oge kagungan anjeunna elmuna kodratna irodatna saktina sakti diri tong kumaki gagah awak entong unggah adat urang salaku makhluk anu kakenaan ku apes jeung deui dina hiji waktu mah tetep urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maut pingaranna Wah, eta bulan. Eta. nampi nuhun Ramadewaji putra Setiaki nyaeta demi negara demi bangsa beh dituna dai jodoh mah yakin pun lanceuk tepan parantos hahadeana teh sareng Kakang Narayana putrana uap Prabu Basudewati Mandura ngan ieu mah jelaran nyalametkeun nagara putra Setiaki ansur di medan tempur paripaosna perlaya di medan Danalaga sawios yakin putra yen di mana putra gugur di medan tempur perlaya di medan Danalaga bakal aya Setiaki bisa panerieun putra Allah. Wah, eta bulan. bakal aya Padma Negara bisa panerieun putra bakal natrat dicatat ku sejarah mudah-mudahan putra ridho putra ikhlas sanajan dugi kangocorkeun getih pikeun belaan negara jeung bangsa Doh. Eta. Andra hingkang puspita arum kaselir ing samirana mri Sargadung kongas kandhane mawe laras tresnaning dia Bahagia kasih. Kenapa kantos bangga gaduh putra kita? Dinten ke-16 ayeuna Doh. katinggal ti enjing keneh ngalet ngeungkring gabonalet kewat umat jatang bilang Lores tos ngariung. sepuh anog jalan istri burusutna ti pakampungan datang ti padesaan cing parut senghis ti pakemitan malah aya anu ngadon monok sagala nyaeta bade nongton jalanna sayembara Lores. rupina bilih siang teuing dinten ayeuna kaula salaku panatat salagara sayembara Lores. sabara urang deui patanang mungukur sabara hiji deui Wah, sakedik deui kula. Pek. Alhamdulillah. jalankeun ngan kade kase cing inget initna Kumaha bulan. init hidup teh ulah tina durukan daun lamun hidup ini tina durukan dina harti bakal jadi ruhak jadi lebu Walah eta. hartina panginitan ulah tina durukan teh hartina hidup ulah dibarengan ku ujug ria initna ka medan jurit ulah mawa dengki lumampah ka medan Danalaga ulah mawa dendam jeung ngewa Sumuh. lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug di mana anjeun mawa ujug di mawa dengki dina harti eta geus gugur memeh tempur perlaya memeh perang di mana diestokeun Ramadewaji kade hate bersihkeun Lores. dina salah sawios katerangan anu pisunaeunana pangbabjana manusia
nyaeta anu geus ngabersihkeun hatena. Allah kata Laras Rama Dewaji, kata tua wadi tuan Rama. bra lumampah jeung lumaku. Kaula meureun sakedeung deui dek lumampah kalun-alun sadiakeun tempat. Oh, parantos disayogikeun dina papangungan. Anu palikiwa papangungan tuang putri Dewi Setiaboma Margi kedah tuang putri Dewi Setiaboma Margi kedah dipamerkeun di payungan ku payung agung hilap kuning payung agung kerajaan. Wallah Bra lumampah jeung lumaku da jaga kesehatan kasep sok berat tatan wawartos heula ka tuang ibu pentar restuna sabab di dija lawang sawarga lawang kanikmatan keur anjeun Gusti moal kahampura tanpa ridho hampura inung jeung bapa doa inung jeung bapa yakin anu bakal mukakeun kana lawang kabagjaan hidup dawuh rampung dawuh tutas pangadigeumit mudah-mudahan angsa damel sapaneja Gusti Prabu. Kade umumkeun ka warga masyarakat anu nongton. Sabab ieu teh lain initna tina adiguna luhur kuta geridunya nemongkeun kagagahan. sanes. Ulah eureun-eureun bewarakeun. Yen ieu sae mara teh malulu nyalametkeun nagara tina ancaman marbahaya. Sabab negara bakal dipake lapangan papasean. Dawuh. Jikju para pini sepuh sadaya nyuhunkeun restu. Doh, say. Kaidung ka kulawarga kalanceuk penta restuna. Umat bersihkeun hate buligiran jiwa. Lors. Yen hirup teu ngabogaan naon-naon sagala rupana ge kalayan kodrat irodatna Gusti nu kagungan. Dawuh Rama Dewaji. Atus tekan teu nyuhunkeun restu ka Rama Dewaji mudah-mudahan bae. Salamet negara sareng bangsa urang negara lesan urang. Iya. Nah. Duh. Duh. Wah. Duh. Nerayang munur mimitin nerayang rana kondor saking pangkonan nira
bibi bade beberes eta anak ieu bantun sadayana ku bibi diberesan pun saeutik aya nu kotor pun Ai geus beberes mah bisa curhat teh mah. Aing geus beberes mah bibi teh bisa curhat heuh. Bisa ngobrol jeung babaturan mah. Bisa Bagja pisan hirup. bibi bener. Mimiri Boga gawe di dieu tukang beberesih di karaton boga dunungan meuni sopan santun. Henteu gumenak. Tuh kumaing sama. Biasa geuning ya turunan ningrat masuk ke hulu. Nyetak kitu Ieu mah nepi ka teu aya yo. sopan santun ramah tamah DP handap asor teh nyaan. Kajen ka Kanu pembantu. leutik nyaah. Kajen ka pembantu sopan we kulan. Eta we bibi Kumaha teh bi? tah sakedeung deui Naon bi? tareh bulan puasa. Kudu tamat. Ke dina waktu lebaran teh mudahan bibi teh anu ti heula oge saja bati gaji teh tah. THR mah. THR. Encan bangsa kue semua mau. Rupa-rupa we can gaji teh marukana 2 lipat. 2 lipatnya. Burukan Hitung komo Raden Setiaki ayeuna jadi jago, ayeuna naik daun. naik daunnya. Sadayana masyarakat angkat jempol ta ieu cenah calon raja teh. Oh gitu, tapi benar bibi. Anu geus mere jasa ka nagara nyalametkeun bangsa, nyalametkeun nagara tina ancaman para raja nu rek ngadon para sea, Aduh, para but awewe. benar. Muni bunga sadayana masyarakat sadayana anu di karaton para pini sepuh Oh kan tenang. pada ngaluarkeun si soca Si Ramai sadayana gemo. ramana parantos ngistrenan Raden Setiaki kakasihna jadi Padma Nagara. Janten Padma Nagara. Padma teh kembangna nagara. Laras. Eta. Da puguh geus bisa nyalametkeun 15 poe jago Jogo. raja-raja eueuh nu ngelehkeun. Bubar ketaburan sadayana. Paling lila 10 menit Anu mawi. jago-jago teh. Laras. Tah kitu ayi Oh, tawakal budak teh mah. nu matak bibi mangiring reueus ngiring bagja. Ngiring restu urang mah. Heeh. Ai ngaran-ngaran calon raja geus jadi figur rumahnya ayi Oh semua kulan. moal hese kompanye. Ai kos nu najatan. Ngaran-ngaran geus dina hate rakyat mah. Atuh kudu masang baliho. Da puguh jasana geus gede. Laras. Heeh, kontribusi ka masyarakat ka negara teh luar biasa. Sumuhun Boh tina pendidikanana pendidikan. ayeuna mah make jeung aduh barudak-barudak nepi ka SMP aya waragad teh. Aduh, laras. Henteu ditanggung ku inung bapana. Lah, Inung bapana menanggung eta we sapatu, buku, seragam. gratis ayeuna mah. Waragad mah ditanggung ku pemerintah. Sumuhun eta Heeh. pemerintahan di urang. Can puskesmas ayeuna teh. Wow. Make jeung aya rawat inap Ayat nya. rawat Itu keberhasilanana pemerintah dina waktu ayeuna. dacan Model Pak Aher gitu. Made Pak Aher saha Pak Aher teh atuh. Pak Aher teh Pak Ahmad Heriawan teh nyaho sia ka Kang Aher. Oh, Eta teh gubernur nu ayeuna eta teh. oh gubernur Jawa Doakeun ku sararea acing panjang yuswana, panjang jabatanana. Ah, amin. Bibi mah teu boleh ngadua we. Can didorong ku Bapak Bupati. Can didorong ku Bapak Bupati Kararasep, gubernurna, bupatina buat di Karawang. Pak Haji Ade. Araranum keneh burukan teh mah. Araranom kene mudah-mudahan we Lares buan bibi cing leres-leres nya ngabina masyarakatnya dina ngabina jeung ngawangun ieu mesejahterakan rakyat eta mah bener. nagara jeung provinsi Jawa Barat nya ieu Lares anu dina waktu ayeuna Wanda Anyar Jawa Barat Wanda Anyar Kang. dipimpin ku Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Aher Pak Ahmad Heriawan Pak Ahmad Heriawan. bager teh ka bibi teh Aduh, buah-buah. da bibi na bogoh Nah bawa keresaheun atuh bibi. kasep
Jabakan kaset teh ceradik eta mah. Aing geus ningal Bupati Karawang dari Bogoh teh dibagi dua. Pada suara. Heeh. Ari aja besar-besar. Teuing aing mah lamun nempo lalaki kasep teh meuni kana hate teh meuni ser. Urus. Nut. Bener. Heeh. Ngiring bingah ka Karawang. Yen Karawang kenging bokor kancana. Nya. Dalang apep ngorak kene. Bahan teh bahan nya ai bibi mah geus kolot geus haroream ngawayang teh dina duit leutik bari nage bibi manusia 100 teh kaluhur atuh heeh nah kitu hopek cing mararajo tingkatkeun kreativitas nya yakin geuningan ieu kanyaah kadeudeuh Bapak Gubernur sumuhun dina sabak lemur dugi ka ngintunkeun budaya lokal kearifan lokal khususna wayang golek ka unggal kabupaten dibagi-bagi kabupaten ieu teh supaya bangsa urang teh ulah leupas tina budayana sorangan sabab tadi oge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana nya ieu mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana kumaha budaya ai budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban leungit budayana leungit jati dirina akhirna jati kasilih ku junti ai kurung-kurung titi nya tah kitu ai nu mawi syukur ieu urang sararea seniman seniwati wa ayana Bapak Ahmad Heriawan Bapak Gubernur Sabalemur diwalastrakeun nyaeta ngenalkeun budaya-budaya urang budaya-budaya bari jeung sosialisasi pangwangunan sumuhun nya kitu pangwangunan teh pan loba anu teu nepi ka handapna mah lain teu nepi meureun di korowotan loba nu menep bibi burukan semen tina 3 jadi hiji disulap atuh pangwangunan teh karek sataun rubuh deui nya nyai jalan karek 2 bulan ruksak deui da eta semena teu da beureuk semen anu mah disedotan wae beureuk aspal heeh nya kitu jelema teh beureuk minyak beki oli teuing teh kumaha dina waktu ayeuna kajahatan birokrasi kajahatan administrasi geus ampir-ampir ayeuna krisis kepercayaan bener geus kurang percaya geus lareeh kepercayaan kanu di luhur ka para pejabat kanu di luhur teh da eta dimimitianana atuh da ku oknum-oknum pejabat dicontohan atuh da ari ti luhur dianjurkeun geuningan penyakit masyarakat harus diberantas ai penyakit pejabat diantep padahal nu gede nyai nu gede mah di luhur masyarakat da loba anu di luhur oge urang doakeun cing buru areling cing buru ari hisap buru ararinsap ieu teh bibi teh di mana teh bibi teh eta di lapang bola di lapang bola di lapang bola Kota Baru di Wansi di desa Wansi Mekar Kecamatan Kota Baru Karawang dina raraga Gubernur Sabalemur kahijina kaduana mapaksa sisiam sakedap deui urang kudu ngabakna kudu boga rasa bagja ku ayana bakal sumping sasi siap sasi Ramadan sasi anu pinuh ku barokah atuh rengse urang sasi kamari nyata Rajab aya peristiwa besar diisrokeun dimirajkeun junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan realisasina urang sadayana tiasa pindah. Tina laku lampah salah kanu bener, tina bodoh kana pinter, tina bodoh kana ngarti, tina kedul jadi daekan. Sok halal hijrah kayaknya. Nya. Tina sulit hati, tina kotor hate, genti ayeuna mah pindah jadi bersih hate. Gara pararinah ka itu ah. Pararinah kan balener gitu. Oh tak kitu bibi mah nya sakitu aji. Mudah-mudahan sadayana cing paranjang yuswa. Bibi Lan. Namanya teh Bapak Bupati ge ngayogan alternatif sareng ngobrol. Oh Bapak Bupati? Mu. Aya ka dieu? Aya.
Kata sumping. Nuju Bagja pisan si kasep teh. nuju di kantor heula mo. Oh acan menuju di kantor. Ya kene antep atuh. Ayo atuh aji. Sok atuh bibi. Nerak ingkang samiaha lumampa wontening satengah king alun-alun lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan nyebat asmaning Allah nu kagungan sifat murah sifat asih panutan urang ka Gusti umur bangawam aateman ka Gusti nu bangawam
Yang rana bukan diraya lumur nurmi diraya rana mandek ing Paseban Jawi mandek ing Paseban Jawi kena bikin pinasti kersah yang widi Patih Nagara Duh. anu jadi panata salagara sayembara ayeuna pada ngawitan deui muka acara margi aya sababaraha hiji patandang anu dacan kagiliran Oko Bigalan Pati Punirahangan bikagi para petugas keamanan. Ulah mangga dina dinten ke-16 ieu Lah, kumaha kula? urang ngawitan deui jalana sayembara. Hidup, ya hidup. 15 dinten jalana sayembara Sumohon. dikersakeun kaunggulan tetep dicepeng ku jago sayembara Raden Setiaki. Hidup. Nggih. Hidup jago. Alayan putri tangtosna oge bade dipamerkeun deui dina papanggungan Dewi Setiaboma. Beres, ya beres. Beres. Di payungan ku payung agung Gilam Kuning payung agung kerajaan. Beres. Lain emongkeun kagelisan tapi tetep eta mah kedah dipamerkeun pikeun narik sumanget ka para pamilon. Oh, katenan. Siap. Atuh ka para keamanan sadayana supados ditertibkeun anu nongton. Loh, laras kulan. Ulah cara kejadian dinten mangkukna tina paseret-seret nepi ka timbul papaseaan. Papa riributan kulan harita. Nimulkeun pasea antara nu nongton jeung nu nongton. Laras. Akibat tina paseret-seret. Wah sakitu mangga ronjatkeun ajen inajen. Iya ge. Dina pasadak-sadak ieu cing gede hampura. Wah, laras. Asa kampura we urang. Temongkeun adat urang adat katimuran sopan santun ramah tamah. Jeung hampuraan urang. Geuning ieu teh anu nongton teh sanes mengukur ti jero nagara ti luar nagara ge aya. Oh, katenan. Ku kituna di mana-mana eta anu ti luar nagara mulih ka masing-masing tempat teh bakal mawa idangan. Ari idanganana kesan Kesan. yen bangsa urang teh yakin bangsa anu sopan santun jeung ramah tamah. Oh, katenan. Bewarakeun oge ka para penonton ka ibu-ibu utamina Ka ibu-ibu. dina seueurna anu nongton kieu teh ulah pamer perhiasan. Pilih di damel laras kulan. Margi eta teh sami sareng ngondang kajahatan. Ngona kesempatan. Komo mulihna paminyalira mah kade Laras. usahakeun nyana kerencang. Didampingi ku suamina kayang. Istri teu kenging ngahiji sareng pameget nongtonna. Aja. Bilih aya nu kokodok. Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna sayembara. Inget? Ulah. Sakitu rupina. Sae. Di Paseban Jawi langsung kaula ka alun-alun. Santos. Muka acara ieu sayembara dinten ka-16. Mangga dihaturkeun ka para pamilon
dina tempat anu parantos disayogikeun kalayan disayogikeun tuangan leuteun. Sumohun. Mangga siap. Cinggra bewana. Oke, ka para wartawan panuhun di mana bade ngaberitakeun ieu kajadian. Ieu saemara. Bade ngaliput teh mo. Bade ngaliput panuhun tiasa konfirmasi heula sareng kaula. Wah, beres. Ulah janji. Ulah aya kajadian dinten tilu teh harita aya bahasa anu silung aya berita anu silung. Laras aya nu sumang bulan dina. Berita sumbang dina surat kabar. Pajarkeun teh cenah Raja Nagara lesan pura teh ngahamur-hamur waragad nagara. Wah, kabur-kabur biaya. Taku kituna hapunten sakedik oge ieu jalana saemara teh henteu ngaganggu kana anggaran belanja negara. Teu nyongsai saperak oge. Laras. Cenah ti mana waragadna ieu saemara nyaeta ti para raja anu ngiring saemara. Di para patanan. Nyaeta nyimpen kagegelan. Laras. Malihan keterbukaan we ieu mah. Walah, kumaha bulan cia. Ieu waragad teh tangtosna ge bakal seueur sesana. Aya ses. Tangtosna oge bakal diange ngawangun infrastruktur sapali Wah, anu aya di negara. Sae ulah. Oge ngawangun Wah, sarana sakola. kesehatan pendidikan sareng sajabina oge utamina kangge waragad para seniman budayawan Doh, katenan. kearifan lokal anu bade dijungjungkeun dina waktu ayeuna. Sae. Margi eta salah sawios anu ngangkat harkat darajat negara urang. Margi kasohorna negara urang teh lain tina militer, Sanes. lain tina teknologi, Sanes. tapi tina budaya. Ina budaya ulah diurang. Kukituna tangtosna bakal diprioritaskeun ku pemerintah negara. Oke, nguningakeun ieu saemara teh lain nemongkeun kagagahan, tapi kasang tukangna melaan negara. Laras. Margi ieu negara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja nu parebut awewe. Ku cara saemara kieu dikersakeun tiasa mulus banglus gembleng tut salamat. Oke, Wah, kumaha bulan. bisana ngawujud kieu teh yakin ieu teh hasil pangrojong ti sadayana nuhun Doh. anu parantos ngalibatkeun diri ngarojong kana rancarna saemara. Laras. Muga eta kasayan teh sing jadi ibadah. Amin. Iya, iya. Tak kitu ayeuna ka para pemilon Walah, cing. diantawisna Prabu Bima Kendra, Bima Kendra. Prabu Daksa Tegal. Wah, Dua patandang deui anu teu acan ngiring saemara. sumohon. Cia, cing. Muga-muga bae. Margi dina saemara ieu teh aya pelaturan-pelaturan anu pernah dijalankeun ku dua belah pihak. Serius. Diantawis jago sareng para patanang. Sumohon. Sae. Diantawisna Cing. hiji teu dilereskeun nyanak pakarang. Kangkang pelewang bedong ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging di sana ka pakalangan. Ulah. Tapi kedah nganget tangan kosong. Ulah. Kedah ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Iya, iya, iya. Beres. Ya. Kadua dina prungna pepegalan pati teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan. Sae. Katiluna teu dilereskeun aya tungtutan di mana aya kacilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna dugi ka maut tapi kedah bebas ku cara hukum saemara. Iya, iya. Ulah, ge. Tak kitu rupina. Mangga Cing. Sae. unian anu kahiji dinten ka-11 Wah, sae ya. dikengengkeun ku saderek Prabu Bima Kendra. Bima Kendra. Ya, silakan. Hidup kebatilan hidup. Hidup kebatilan hidup. Hidup kebatilan hidup.
Wilujeng sumping Sadrek Prabu Biwakena atur nuhun. Jika na poe ieu tahan waran Setyaki teh rubuh lah. Ya mudah-mudahan we atuh. Dewi Setia Boma bakal kagonol ka nagara kaula. Nuhun, nuhun. Bakal jadi bojo kaula nomor genep. Nuhun. Parantos aya widi tinu sepuh. Geus. Dina indit na oge kabeh nganturkeun. Sanajan bari bararaeun. Kaula teh sasatna katarik kataji ka pati-pati ku tuang putra. Anu kiwari keur dipamerkeun dina papangungan nung. Nyai, doakeun ieu Aang ieu. Ieu Abi doakeun. Jing hasil dina sayembara Nyai bakal kabantun. Mudah-mudahan bae moal wangsul ka negara Akang dek nyewa heula hotel berbintang. Pada bulan madu. Tapi hotelna hayang sisi rel kereta api. Apa Nyai teu ngajerit, dina ngajerit lagi moal kadenge. Moal makanan. Aya kereta api ngaliwat moal. Laras. Sae bulan. Mana jago sayembarana aya urang pepeus ke jilana. Parantos uninga pangintennya. Dah. Karena pelaturan sayembara. Apa? Wah, keselami di dia atuh. Di antawisna teu meunang mawah pakarang. Deui, teu meunang nyerok panon jeung ngajong larangan. Iya. Deui, teu meunang aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Geus. Tapi kudu bebas ku cara hukum sayembara. Nuhun. Parantos ditawis dina MOU-na. Geus. Memorandum of Understanding geus diteken ku ulah. Yen moal aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Sae atuh nuhun. Mana jagona? Mangga. Doh. Rupina dihaturkeun ka jago sayembara Walah, mak cia. Raden Setyaki. Laras. Mangga dihaturanan linggih. Ya, jago tiba. Jago jago. Dihaturkeun ka para wiaga. Aya naon den? Aya naon den? Muga-muga dina sumpingna Laras jago. panuhun dina sumpingna jago sayembara teh supaya dipiri ku lagu buhun. Lagu naon aden? Lagu Kebojiro. Oh sae mangga. Ulah cara mangkukna Pai mangkuk. minta lagu buhun. Laras. Deur diberi gaplek. Tukang sarona nunjukan sai kula lantang. Diaturanan jago sayembara. Jago tiba. Aja. Jago. Tiba. Beres. Hai. Hidup jago. Hidup jago. Jing tulus jadi dibuteng akang deui. Walah beres. Mudah-mudahan ya. Dewi Setia Boma bakal kabantun ku akang. Mudah-mudahan. Poe ieu bakal roboh sampean. Wah, Nuhun. mudah-mudahan ya. 15 poe disaksian ku akang yakin para raja eueuh nu kuat. Wah, bubar ketemu. Tapi keur akang Bima Kendra. Wah, ngecat setel. Sado mundur di medan tempur. Pantrang pula. Pantrang mulang di medan Danalaga. Persanten. Mudah-mudahan. Oh iya, bakal roboh.
atuh bujang dina dinten ieu menit ieu ge detik ieu mangga teh teuing dalem sumener kana katimbulan kagagahan ieu mung melaan nagara we anu bakal jadi riributan anu teu mana rakyat bakal kababawa ya tapi ayeuna mah bebas ditonton ku rakyat jadi hiburan ya supados nepangkeun heula panangan antawis peminat sareng jago tawis kabersihan mana Wiba Kendra ye Setiaki Mangga Wilujeng Kasep ya Saguru saya mau ulah jaya. Saguru saya mau ulah ganggu. Tenan. Tika palung pansasona. Yo. Isun aningali basuci tulang isun saraban tawura. Ya cu saja kuing basu. Saking hulip tulang rasa, saking rasa bagi cahaya. Nun karuhun di dia tulung. Yo. Roboh aja. Ya, agak di karuhuna. Hei. Nyi, doakan dia Akang Nyi. Doakan Aang yo. Arasa cekap sih. Cekap di tengah. Edon tuh. Ayo. Lawan jago lawan. Lawan kau. Hidup jago hidup. Beres jago. Hidup jago hidup. Hidup jago. Musik. Kade jago. Woi. Oh ya. Balik jago. Kebrok. Mantap itu. Hidup jago hidup. Mantap siapa? Mantap siapa? Kesungut lagi. Balik jago. Eta nu lalajo ti mangkukna eta secara wokan dina masa urang eta. Balik siapa bolotot? Balik siapa bau awak? Baku saya geus nyurakan semah teh. Kalau kasungut we oi jika nu heueuh. Balik sa goreng cangkeng. Wani turun gelut jeung Aisyah. Sok sia. Turun sa Farsasya. goreng punuk sia balik. Dihaturkeun ka saderek Bima Kendra. Lawan je. Jauh ya. Dina nuju oko pikiran pati ieu teu dilereskeun nyarekan anu nongton. Ya hidup sia. Hidup. Hidup sia. Ngadengekeun sia. Margi nu nongton mah bebas. Aya hak muji jeung moyokna. Bebasna anu nongton boga duit jajan teu boga duit ucak ejlok. Tunu sare teu rame balik. Kami baik eta. Bebasna eta nu nongton. Panuhun. Asa ulah ngarusak. Bilih kajadian dinten kahiji halang saemara roboh diseret guru nongton akibat ditangtang ku patanar. Panuhun. Kakek ngahindarkeun hal-hal teu dihareupeun. Enggak. Waspada Rakaan pada kemarangan ampun
ada tumarangan nampu mangwas pada nerakatur pada tumarangan nampu kena dihin pinas sayang satengah uyah-uyahanana anu nongton di alun-alun negara Lesanpura. Doh, aya nu nyawangkeun ti kangangan hiji denawa jangkung gede Simardada. Ieu teh utusan ti nagara Jenggala-Manik. Utusan Prabu Yuda Kalakresna. Ya tapi ngalamar Dewi Setiaboma putri raja Kulnirahangandika Amui kadieu ganek kulan kadieu Kadieu tuh dunungan. Itu bacuran nu ngalalarti pisan. Nutup otakna teh. Ngahaturkeun si mah bakal Gusti. Diterima. Oh, kumaha? Abdi kedah ka itu? Cici. Ieu teh bangsa manusia nu sae marade. Nuhun. Lain bangsa urang. Geningan ieu teh disaemarakeun budak awewe teh. Aduh. Anu jadi jago saemarana teh nyaeta adina anu ngaran Setiaki. Setiaki Gusti? Heeh. Eta teh Setiaki teh adina putri. Adina nu disaemarakeun. Bangsa aing mah moal ditarima ngalamar deui. Alah nanya. Lain bangsa. Lain bangsa deui. Dina nyana ge milu saemara moal ditarima kalayan awewena ge madaekeun ka bangsa aing. Ya moal. Tapi Gusti Prabu istuni nganti-nganti kasumpinganana eta putri, heeh. Tapi aya cara deui. Anu beda. Kumaha carana? Numutkeun beja tinu beunang dipercaya. Nuhun. Aya eta putri teh ngaranna teh Dewi Setiaboma eta teh geus boga kabogoh. Geus boga papacangan. Saha kabogohna Gusti? Ai kabogohna teh papacanganna teh nyaeta Raden Narayana. Putrana Prabu Basudewa ti Mandura. Eta urukan cinta pertama. Olo. Kumaha atuh? Atuh geuning disaemarakeun. Oh nyata. Jigana mah ieu teh kulobana nu ngalamar pangna kieu teh. Leres. Wah, eta. Tak kulantaran aing ditekan ku raja kudu kabawa eta awewe aing aya cara. Carana? Sabab yakin meureunnan. Aing kedatangan kabogoh momoal teh sukaeun. Oh, tah kitu. Aing dek ngajadikeun Raden Narayana. Aing dek malih warni ngajadikeun Narayana ku aing dek di bawa ulin mimitina mah. Tak kumaneh wayahna dagoan di leuweung. Anu teuseun. Oh, di Malang Gusti. Sabab ilmu malih warna aing teh moal lila jam-jaman. Dibates urukan. Lamun aing ngabentuk deui kieu moal teu ngajerit eta awewe lumpat kabur tak kepung di leuweung. Siap. Sawiya si perkosa ku abdi di podaran sia ku aing. Ulah dunungan. Beri kage dunungannya. Anu dunungan. Goblok sia pikiran teh. Jangan dunungan. Tak kitu euy, daguan di hiji leuweung.
Kayak di mana aya Narayana mawa awewe eta teh dunungan maneh heuh aing teh. Nuhun mangga. Mangga siap Gusti. Sakit. Lajeng wae denawa. Duh, ieu ge. Yuda kala denta. Leres. Meremkeun panonna ngawatek aji malih warna. Ieu ge. Dan nerakin kang ngawatek aji malih warna. Dan nerah ingkang ngawatek aji malih warna. Selintang damar kanginan. Duh, ieu ge. Lir malam tumraping api saciduhing matu sakecaping nyata. Leres. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Duh, Jangelek ieu denawa utusan ti nagara Jinggalamani. ieu ge. Jadi Raden Narayana. Walah, nepi ka percis kitu. Ada teh, mana teh? Nepi ka percis kitu. Ada teh. Sate teh nu payunan teh. Dulungan maneh nu tadi? Uluh. Pembuing koling lam. Cuma kapi hatur Gusti. Oh, jadi rupana Narayana teh kieu. Ngan kasep. Aduh, palingan mencenges atuh. Akang enak nyampurkeun ka itu. Dah, waduh dirawu. Pasti moal teh dirawu di pangku ngaran-ngaran kabebene. Sajabat di situ. Ilares Gusti, maneh jaga di leuweung. Ngaga siap. Kumaha Parja? Tenang. Walah, cinca. Ieu teu acan sah dianggap elehna. Apa geus kagoler, cia? Sumuhun tapi kaula rek ngitung ti hiji nepi ka 5. Walah, cingit hitung cia. Saacana kaula nyebut 5 masih keneh tiasa lugay dina harti aya keneh perlawanan. Doh, cinca. Hiji, 2, 3, Nah, ngalawan. aya keneh nepi-nepikeun ngalawan. Ngalawan. Kumaha aya keneh karepikeun ngalawan. Aya. Wah. Kumaha geus lieur. Kumaha itu Dewi Setia Boma panginten ngantosan. Wah, beke mere hajat malam. Itu aja. Alah. Doraka tinu kolot mana ieu. Bisa jadi ini. Dorakat Lieur ge ya duh. Larang. Doraka ti indung si Apli mun itu. bisa jadi. Kumaha geus ya. Alah. Oi. Nyai hambura we akang teh beger. Bade nyarakeun tadi nama. Alah. Doh, balik kita maksakeun. Oh ya. Sabadoh. Ningakeun masih keneh dicepeng ku jago saemara. Hidup, Raden Jago. Setiake. Hidup setiap hidup, Jago. Hidup, Jago.
etang-etang reus jago Doh, leres. mangarupina dihaturanan ka patanang anu pamungkas Sumohon. Sting saya. nyaeta udak sategal. Udah setegak. Udak sategal. Ya. Setegak. Mangga dihaturanan lingih bae. Ya. Ai, setiap boma. Dasar pemilikan kaula setiap bahagia. Mudah-mudahan. Salah sok dari segenap mata keluarga kata. Padamu ayah Pingah amarwata suta pingah kagiring-giring. Pingah amarwata suta pingah kagiring-giring. Rajang negara di pancal seberang. Doh. Iya. Udak satega bungah dina manahna Leres. wireh pamungkas teu aya deui saingan anu sanesna ngahaturkeun dari bunuh ulah saketika bingahan sadari budak satega dasar milik teu pakiri-kiri bagja teu paala-ala setiap boma anu jadi kandungan kalbu bebene pamepes hate beberet anu geus maneh anu salaminangan sing dina ati sanubari urang peuting teu oleh kabayangkeun rupa anjeun ayeuna mangsana papangih 15 dinten akang neuteup teu bosen Doh. alus laur kade tangtung gelis bawarna jadi endah bawati kudrat lir widadari lumungsur ti kakiangan malah wengi tadi gelis Ulos. akang impi muka impi hanya nyamperkeun ka akang mawa tuangan mawa snack bari netep seukeut socana lumatak akang kaedanan oge
Akang teh rada kaganggu jadi pamimpin di negara Akang teh boga papojo teh rada pegek. Bari jeung gede ambek kelak timuru. Matak ayeuna Akang asa kagentian ku ninggal geulis Nyai. Anu kadua bojo Akang begung. Boga panyakit can cager-cager. Ayeuna masukan kaubaran Akang leuwih sumanget digawe jadi ais pangampi di negara Akang. Mudah-mudahan ya. Tapi adi betengan kaula anu ngaran Setiaki sakalian. Lamun teh mah eta Dewi Setia bawa kapimiliku kaula eta budak rek dibawa ku kaula. Hebat. Ku kasaktianana rek dijadikeun patih di negara Akang. Di negara kaula. Mudah-mudahan. Ya. Kaget Cernera. Kaget Cernera. Aningale. Kaget tak kiri-kiri lagi Cernera. Ya. Ingkang haningali. Ya. Panatat salagara. Kaulah. Naon sih? Bisa na aing sumangat gelut. Ya. Lamun aing dilalajoanan ku panutan kalbu bebene pamepes ate bebeureuh anu geus madu. Aya perang sangat tinggal ku eta. Sabab abdi karangsang aing tanaga. Sabab aing abeh karangsang kasumangetan tapi nah itu awewena tina papangungan. Di barang aing datang ka dieu mangejatkeun manehna turun dina papangungan eta dina harti eta kasinggung anu taya papadana. Sing boga rasa maneh pati. Sak aing apa pigal pati asa datangkeun deui awewena kana luheuh tina papangungan. Di barang aing datang ka dieu mangejatkeun manehna turun dina papangungan eta dina harti eta kasinggung anu taya papadana. Sing boga rasa maneh pati. Sak aing apa pigal pati asa datangkeun deui awewena kana luhur papangungan. Buat dibawa ku narayana. Luar tina sopan santun dia. Hah? Ai berjalan eta teh panginten palai kahampangan. Teu nanang kuaing ditungguan kuaing. Sorakan dia. Gerakan woi. Gerakan ya ulah lajong sabuk. Gerakan aing ngobrol woi. Mangga dihaturkeun ka Jago Saimara. Hidup, hidup! 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 Iya, piade betengan kaulah. Setiaki. Iya. Mana awalena? Mana? Oi. Nah, kakang narayana tilila-lila teuing ieu mau ngobrol. Walah. Dicanda ku Raden Narayana leres pisan paman kurang sopan teh jelema teh nya ge nyaho manehna bebenena cik atuh kapan ieu teh urusan negara ieu harga diri negara dikamanakeun
nama baik negara era ya supaya munggu di ratu telayak ayah di raja tegilingan di pamimpin kelakuan kita patut tapi jalan terus sok dah mau akasa mau jalir janji mau lancar licin urusan mulang udah tidak terigada tetap anjen bisa ngelehkeun kaula tidak arti anjen anu bakal jadi salakina lanceuk kaula benar ya tega lara tega pati tega sanajan aing eueuh sumangat sawa teu didalajoan ku kabogoh sok teu tuluy keur Setyaki ya siap aku kesampean kau ini bakal roboh sampean bala roboh saingan aing bala dipasakakan salah partula kenjalan salah tutunggalan partula abot can sana mas senadian abot kaya batu kaya mas orang dia boleh kangkung selamar Haji Mulati tegak ya Suram merata jaya merata nyapa sapu bilang tadu aduh tolong ampar tiga ayo tolong
silan paingan kiri hartina gunung lusi sasi paingan nyata tersangka sarbuk samarajang doh hebat si jelema teh wah benar pulang tapi lain nganu harti kaula eleh dibalangkeun wah katenan bener rada tuas oke jelema teh rada ya beda benten dina rupi ge pulang rupi dikatakan Raden Setyaki emut kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wekasan hinggih emut kana ajianana nyaeta Kidang Kancana wah yeje bisa nojer kana taneuh tur ngeblesat lumpat lir tatit doh anu dina waktu ayeuna digunakeun dan neraking kang ngawatek aji Kidang Kancana ngawatek aji Kidang Kancana dan nera dipunambat rasakeun kurang ajar dan aya hiji kajadian ungar raja ngalungkeun si Setyaki dina karti aing anu bakal unggul anu bakal jaya dina poe Setia bong bakal kabawa ku kaula ka nagara Pinasti kersayang tumamparan teka tingali ti katebihanana ngablesatna Setyaki beres nemerak dadana ieu Prabu Daksatega hinggih ngajengkang ngaluarkeun getih hirup tina baham tina pangambungna beres dina harti ieu raja ngalepaskeun nyawa ku kakuatanana Kidang Kancana kaluwihan teuing anak ieu ida mana we teh moal kieu dugi ka ngapurilang kitu sasa kumaha Pareja siap Jaya ya mos kitu ka siap kasadayana para penonton walah kumaha Jaya disuhunkeun luntur kalbu Jemar mana aya naon ya kange menghenimkan cipta kalayan ngadua geuning ieu patanang anu pamungkas teh dah kumaha cia urang sadayana ngiring bela sungkawa leres mudah-mudahan arwah dari tempat dina tempat anu nikmat wah maot batur kata pikahan teu nakal pasat sigana mah hidup jama hidup untuk saya perhatian ya mah kange panghormatan mohon cia urang sadayana urang sami meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan kasep pangna diayakeun MOU ge manehna kudu neken kudu nawis yen nanakeun di mana aya kejadian maot teh ulah aya tuntutan naon-naon mangga dihaturkeun ka patugas ti nagara pansa seberang gerak sanak layona kalayan sadayana ngiring bela sungkawa
laksa ketika bingahan anu parantos ngarojong anu ngabantos kana lansarna saemara dikawit dugi kawakasan kalayan dina bubarna panuhun ulah paseret-seret pilih aya nu kakantun nuhun kasadayana anu parantos ngadoa kana naon nu pahala lansarna saemara kasep tuang raka teu mulih deui duka ka mana acuk setiap homa di sana ku Raden Narayana tepayus munguh di anak ratu teu wajar di anak raja teu gining aya dina pamimpin kalakuan urang kitu batur luar tina ramah tamah sopan santun eta urusan negara wiwirang ieu sumuhun eta ulah urang ajar sidik awewe keur disaemarakeun urang teangan kawan ya aduh kayu agung babar wetes sami rempel godonge rempel sami pang-pang sekar pekaring kali pandele si pandanaru Raden Setyaki nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadaan yen amakna ka Raden Narayana luar tina ramah tamah sopan santun sidik putri keur disaemarakeun Allah kantos ulah dipilarian ka kidul lapur kawetan teu aya kakaleroleh ka kulon kosong aya beja tinu menang dipercaya cenah Raden Narayana nyanak Dewi Setyaboma teh kaleuweung kitu Raden Setyaki teras ngabeledik milarian Raden Narayana sedangkeun di leuweung di alas kuan nawasa di tiap-tiap rungkun gawir parantos sayoginya tawalat dia balat buta anu parantos di jangjian kudetia kalayuda ti nagara Jenggalamani doh jig empak merbayak sadina luhur cadas anu ngampar katenan nganti anu milarian putri kakasih Setyaboma terus naon bulan urang modang tugas pikeun ngadaguan di dieu iya katenan di dieu ulah ayo minta supaya kumpul di lengan tosan Gusti Senopati ulah Uing milu. saha Uing milu. ayo Aji. ayo tuturkeun hayang lu
gagaro teh uti anak mun urang aduh dipurudulkeun aya cacangkil kemana eta aduh purudul aya ketanggang rokoeun aya joge getret kana sirah Dara Ramang Sadayana aya pangesto ulah aya pangesto nuhun ari damang mah ari salira damang cekak nuhun eta enjing kana bade angkat ka mana lain rek angkat ka mana apa ngadaguan dunungan oh nah dununganana nuju ka mana nuju ka nagara Lesanpura dupi maksana mah rek nyanak awewe karana teh Dewi Setiaboma margi Raja Kaula Prabu Yuda Kalakresna sumuhun di negara Jenggalamani katarik kapati-pati kapentang Asmaragama oh ku eta kaedanan ku eta istri oh sae nya teuing dunungan menika kerepekan ngantos dan bogoh penginten heeh anggota dunungan makakara deui boga kabuh hayang kawinna teh kakara beger ya mudah-mudahan mudah-mudahan dalam menjadi mamureun dewek tereh nyate bagja aing tereh nyate tereh ngagule meureun mah tunu ieu teh kakara hudang sare paingan atuh tinggal lumayan menang laleur lumayan jang sasarap malah muluk menang laleur hayu ka dulur-dulur kaul heula ketua Bapak guru tasi mah ya oh eta teh dulur uing heueuh kade Pak Udin Hasanuddin teh Pak Udin Hasanuddin aya nuhun kali Ibu Charmi Boyati Cecep Guntara aya kaul heula ka urang oh dieu mangga sae tuh aduh rak leret ini geuna disorot ku bulan deui bulan tok aya bulan sagede batok ada ayo batur sae awak iki duh dicengklak aji paingan hirup bulan satu lingkunnya sama waktu rasa punya serang apa jiwa
ngagoler ngerakeun panona bulan Weh, najan ka babaturan beuki mabok kena nyaan balaga hayang katangan ajrag-ajragan bari mabok hayang katangan ku bapak balaga hayang katangar ku Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan hayang katangan ku bapak camat hayang katangar ku Bapak Bupati Karawang balaga hayang katangan ku bapak camat ongkos hayang katangar ku Bapak Camat balaga hayang katangar ku Guru Taslim balaga hayang katangar ku Nulalajo Nulalajo ngadaguan balaga moal hayang katangan ku bapak Udin Hasanuddin tapi lebar kecang balaga sia teh mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang kemenang batur mah hayang cager der gageringan maneh hayang geuring ngarusak generasi katanya ngarusak generasi sia teh mabok wae waduh leta aing wah jeung aing mah teu mealae waduh hampuraeun jelema mabok tong macem-macem ka aing besi didodet ku aing Aisyah mabok naon mabok naon minum demi Allah aing minum naon uti teh halo coy jadi beak sabaraha botol saginung beak 7 botol demi Allah paing mah BAKB daun beak demi Allah 7 botol KTI anjing dalam goblok gitu KTI macam-macam ka aing didodet ku aing anjir aya lampu patromak di luhur anjing bulan goblok bulan kadole anjing na mabok aing mah bebas ya teh didengen teuing bari lagi atuh jelema mabok beak sabaraha botol 7 botol aing na demi Allah BAKB BAKB beak nu hiji peupeus nu dua leungit anu opat aya nu maok Aisyah mabok kunaon mabok ku neneangan minuman anjing aing mah demi Allah aing didengen teuing jelema mabok Halo macem-macem ka aing didodet ku aing anjir panon poe jadi loba lampu goblok panon poe lampu bari lagi aja nah gitu akibat mabok akibat mabok teh sagala Lohong aing mah mabok aya alasanana nginum aing mah tapi aya nu nginum aya nu mabok henteu nginum aya eta leuwih bahaya mah goblok nah aya aya naon mabok naon mabok kakawasaan mabok kadudukan mabok harta kekayaan mabok jabatan teu nyaho duit nagara teu nyaho duit rakyat dileg-leg ku sorangan leuwih ti mabok nu kitu tapi heueuh gitu benar aing ngomong tapi hade goreng jeung dulu dia buruk-buruk papan jati atuh bawa ayo siap urang ajar jeung ngaresep leles tuh anjing aduh menit cantik sekali
eta rambut tapi kagomplong. Aduh, kayak ayu ting. Hello everybody. Halo. Ngenalkeun nami abdi Saha? Agnes Monica. Paingan geulis atuh. Paingan rambutna gomplong. Neng Agnes sahenya. Aduh gomplong sekali. Rambut abdi sahe. Cantik. Apan ieu mah sering dikrimbat. Oh, ayo Nu ieu sering dikrimbat tak upami ieu diletak juri. Paingan boleh mah. Mata keledis. Okay, Nayaga. I want to dance traditional from Sundanese Jaipongan, okay? Okay, please. Please.